akhirat, tapi seseueurna jalmi mah nyungkeun teh urusan dunia. Gitu. Hayang beunghar minta ka Gusti Allah teh. Hayang naik jabatan nyungkeun ka Gusti Allah teh. Henteu hayang teu pernah urang teh nyungkeun ka Gusti Allah, Gusti batur geus bisa puasa Rajab. Nah, ari abdi geus kolot ieu abdi teh can bisa kedul-kedul teuing kamari cek ajengan. Poe Rajab sapoe puasa teh cenah sarua jeung sabulan pan kitu cek ajengan deh di mana 7 poe puasa dinten Rajab sarua jeung nutupan seuneu pintu neraka cek ajengan teh pan kitu ieu pangawasan teh 8 poe puasa dinten Rajab semua sarua jeung mukakeun pintu surga. Nah meni kedul-kedul teuing abdi teh tah ibu kedul teu kedul saum teu henteu deui sok nyungkeun ka Gusti Allah henteu nu matak henteu oge teu puasa oge tara menta ka Gusti Allah da teu nyungkeun ka Gusti Allah dadu disungkeun ka urang mah naon urusan dunia hungkul henteu urusan akhirat. Lamun urang nyungkeun urusan akhirat kontan ku Gusti Allah teh asal bener we urangna. Tapi lamun tema urusan dunia centang kok dipasihan ku Gusti Allah. Mun tema dikersakeun ibu sa alam dunia pan nyungkeunna teh beunghar ka Allah teh. Gusti beungharkeun abdi beunghar kabehanana kitu nya. Sanu rek ka pasar, sanu rek ka sawah, mata kuayahna lamun marenta beunghar ku Allah mah diijabah kabehanana. Tapi mun teh mah menta jang akhirat ku Allah bakal dibere ngan hese jami anu daek menta akhirat hese ibu engke sonten engke salat maghrib salat isya ba'da isya urang salat ba'da isya teras salat witir tos salat witir urang ngadoa ka Gusti Allah tong manyo HP deui langsung weh bobo ibu teh ngadoa Gusti enjing abdi teh murangkalih can boga duit jangka sakola 50.000 weh Gusti abdi teh can gaduh beas weh tong seueur-seueur Gusti 5 liter weh Gusti cing kinten gugah bobo bakal aya artos mah moal beas aya moal moal. Jadi sok sanajan kitu dina urusan akhirat dunia mah moal bakal diijabah Gusti Allah teh. Tapi lamun coba ibu tadi teh badama isya urang teh salat qobla